Hiji dinten di leuweung nu lebat, handapeun panas panon poe anu katingali hiji nonoman ngumpulkeun tanju tangkak. Anjeunna namina Jakatarub. Itu adil kan? Bi. Wanjen terang yen. Iya daerah ketiganya pemburu. Buru moro. Beres. Kami anjen hoyong moro. Ayo atuh nunjukkan tempat anu gampang. Aya tempat sapat kos gitu. Di mana? Di pasrakeunnya di mana deui? Di urang balik ayeuna parangtos sore. Ayo jadi silap mah kuring. Kuring biasa angkat ke bumi tanpa moro. Ayo orang liuran ka bumi anu kuring pikir masih aya sesana di buruan kamari. Eta bahaya upami taacan anjeun sumping ka bumi. Mohon ayo balik. Henteu lami saatos Jaka sareng Abi sumping di bumi. Assalamualaikum, Mak. Jaka nuju wangsul. Waalaikumsalam. Sejak menuju ke Damang. Abi dongkap. Beres mak, tadi biasa. Katakan sareng abi di leuweung. Terus mah abi nuju moro. Terus pakai Mang Jaka. Kita sekalian ya mampir. Kumaha ngeunaan eta moro, sadaraha anjing kengingan. Abi teh kengingan mah, nuju apes. Jaka cobi tingali di dapur pina mah masih seueur panyesaan daging. Bi dangukeun mak, anjeun kedah terang unggal indung dina hatena anu pasti iwal tega ka anakna. Mak, daging masih seueur sasana. Mah nuju ke Damang. Leres Bi, emak nuju ke teu Damang. Teu kedah hariwang ence oge Damang. Bi ka dapur, sandak daging pikeun keluarga anjeun. Oh, mohon mah, atuh nuhun. Ya. Emang masih seueur mah dagingna? Mohon Bi ngan saukur aya emak sareng Jaka jantena masih kene seueur. Apa emak ngaharepkeun yen Jaka teh sing enggal nikah supados emak sing enggal gaduh incu. Tadi ngekeun mah Jaka. Terus mah, abi bade teras wangsul. Dan kumargi parantos sore. Nuhun Bi, salam ka adi anjeun. Jaka, emak ayeuna ningali Jaka parantos sawawa. Emak miharep anjeun si enggal rumah tangga, miharep anjeun enggal nikah. Leres. Parantos itu kuring istirahat heula. Isukna Jaka siap-siap bade angkat ka warung Bu Wiwit kanggo meser sayuran. Mak, Jaka bari angkat heula. Mohon ya. Jaka bade angkat ke mana anjeun kieu? Di balik ke warung Bu Wiwi, Pak. Pulang kan ke sekolah gitu, Kak. Mohon abi ke kering. Manjing kering. Pasti sababaraha ditanya nyali gitu Jaka. Masuk sareng kenal sawak Bu. Duh, atuh geura gancang meuli dahare.
anjen kerajaan Halo, Kak Ajin kering aja Kak. Terawas awak sareng kuyang. Di abi bede meser sayur sakantong. 5.000 ya Kak. Ya, Kekayaan Kak Ajin aja Kak. kayak makin lama muji-muji makin damang. Mohon ibu-ibu, abi pada angkat gelah, pada masak sama Oh, ya Kak. Saenggeus jaka nepi ka bumi. Saenggeus sababaraha poe indungna tilar dunia. Jakarta rupa tingali masih kasedih anjeunna seueur nyaeupkeun waktu cicing di teras. Dina hiji waktu abi sumping ka bumi jaka pikeun ngajenguk sabab sababaraha poe henteu ningali anjeunna di sawah. Abi hoyong ngajak jaka ka hiji tempat pikeun nyenangkeun hatena. Assalamualaikum ya Kak. Waalaikumsalam. Kenapa Bi? Itu atuh abi hari aja terus sedih. Kumaha bagi orang dilari angin segar. Keluar cek nyegerkeun pikiran. Kemana nih? Kemana? Aya tuh abi bade nunjukkeun tempat istimewa. Abi yakin pasti abi tunjuk. Hebat tuh. Di tempat sejen di hiji kayangan hirup karajaan. Nur jadi raja didinya ngagaduhan 7 putri nu geulis pisan. Aranjeunna keur arulin di taman karajaan. Kusabab kangen kana suasana di situ banyu seger, anjeunna hoyong mandi di dinya. Menikah hadian pisan nih adi teh. Ya, ya mah matene. Oh, sari mah kitu geus ruanganna langsung semuanya. Adi pikirkeun teh, hari aku abi rumah tangga. Ya kan, rumah tangga. Ayahana jeung ibunda rasana bapak aranjeun sadayana biasa sirkeun Samentawis nu sejen neda-neda nawang biru tuang angkat nyang hareupeun pun rama sareng pun biangka singga nana pikeun nyuhunkeun izin yan anjeunna sareng adina dina bade angkat ka situ banyu seger nu aya di bumi. Suara
Jakat tarup sareng abi parantos dugi ka tujuan. Jakat teh kagum pisan ningali tempat anu dipidahkeun ku abi. Sabab Jaka jarang pisan sumping ka alam terbuka. Abi lajeng ngajak ka Jaka hiji balong nu parenana di leuweung. Eta leuweung teh sepi pisan tapi di jerona aya balong nu ngaranna balong banyu seger. Anu kacida endahna tur caina jernih. Nalika Jaka keur ngideran eta tempat, anjeunna ngadenge sora-sora wanoja nu kecanda tawa. Abis ngadenge suara wanaja anu kenturi. Anjing ngadenge kan? Ayo orang sampaikan suara eta. Wah, tingali aya 7 wanaja anu hendak. Nah, abi nuju mimpi. Aduh, nyeri. Hatina sangat mimpi. Nanging nah selesai di antara eta jantung jaga abi. Katarup lajeng lumampah langkung caket deui ka balong. Di sisi balong Jaka ningali selendang-selendang anu kawasna pamesan. Jaka nyangka yen eta selendang teh kagolongkeun ka para wanoja eta. Teras Jaka tarup nyokot salah sahiji selendang lajeng nyungkutkeunna. Kagenep bidadari eta parantos ninggalkeun Nawang Wulan nyalira, sedangkeun Nawang Wulan masih keneh henteu mendak selendangna. Jaka tarup karaos gumbira sareng seseurian sorangan. Rencanana hasil teras Jaka tarup sumping ngadeukeutan Nawang Wulan tanpa ayana abi sabab abi ujug-ujug ka leungit henteu kanyahoan ka mana. Nawang Wulan karaos-raoseun hatena. Akhirna anjeunna nuturkeun Jaka tarup ka imahna. Sadayana dilakukeun lantaran teu aya saurang oge salian ti Jaka tarup anu daek mantuan anjeunna. Sabab salendangna parantos leungit. Sedangkeun dulur-dulurna balik deui ka kayangan. Sementara eta di kayangan dulur Nawang Wulan sieun teuing pas mere beja ka ayahanda sareng ibunda. Lantaran balikna henteu sareng Nawang Wulan. Anjir ngadigenapan di mana di Nawang Wulan? Kemana anjeunna kunaon anjeun teu wangsul sareng anjeunna? Kapunten ayahanda, ibuhanda, Nawang Wulan teu tiasa wangsul ka kayangan lantaran selendangna leungit. Nuhun ibu
Lami-lami muncul rasanya ke antara Nawang Wulan sareng Jaka Tarub. Teras maranehna nikah sareng kagunaan Putri Nur Endah di ngaranna Nawang Asih. Hirupna bagja nanging dina hiji waktos aya hiji kajadian nu nyebabkeun Rusia anu alami kapendem Terus istri anjeun Nawang Wulan sakalarang kumaha kabakul anu dipake kanggo masak sama. Teras lantarna itu masalahna Gusti anjeun kecuriga kunaon lambung anjeun masih tetep hidup. Tidak anu acan paantos dianggo. Jaka Tarub lajeng angkat pademi ninggalkeun abdi nyawira sapunggalin di bumi anjeunna ningali istrina nuju masak. Teras istrina nyuhunkeun ka Jaka Tarub supados ngantosan di deukeut tahu marti bade ngisi papakna. Nanging sakieu acan angkat istrina nyalira masihan pisan ka salakina supados henteu muka keputusan sanggup. Nanging kusabab kapengaruh omongan Nabi, akhirna anjeunna ngalanggar eta pisan. Beten beda hubungan selagi dia masak nang saukur maka seketak tahe. Lantas lulung pernah turun tayangan juga kudu bilang balik ke sawah. Saya alang kudu direk seker. Anggeus Jaka Tarub indit, Nawang Wulan muka eusian kukusan. Dina waktu eta Nawang Wulan jadi curiga ka Jaka Tarub lantaran sakepeul beas masih keneh nyangsang di jerona. Kusabab eta kasakti Nawang Wulan leungit. Disaprak harita manehna mimiti nu teu beas pikeun di dahar. Dina hiji poe lantaran tumpukan beas terus berkurang. Manehna manggihan sampingna nyelip di antara tumpukan beas eta. Terus Nawang Wulan terang sahar nu salila ieu nyumputkeun salendangna. Saenggeus Nawang Wulan apal yen salendangna dicolong ku Jaka Tarub, manehna mutuskeun pikeun balik deui ka kayangan.